Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu di mana bae ayana. Atur nuhun kanu parantos manco sareng maparin komentar oge laikna. Mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasihkeun ka Mang Angga. Mangga mitra sapados tanya kolong teh kanu waktos urang barendungan bae dongengna. Brung ah. Jam 11 peting di harapan terminal Cicaheum. Hujan geus mimiti raat nyesakeun cileungcang nu ngagerenang di sisi jalan. Dina kaayaan kitu geus aya 3 jamna Kang Amir ngetem harapan terminal teh. Nungguan panumpang sugan aya nu naek kana taksi sakalanana. Unggal aya bus luar kota anu asup ka terminal, hatena sok asa bunga. Gede harapan susuganan aya milik menang panumpang anu haat, nu imahna jauh, nuhun nu berehan deui. Da nyamos deui harita mitra. Nu puguh mah panumpang teh kalah ngabereyeuk nareik bus kota. Sawareh kana angkot, taksi mah teu direret-reret acan. Panyangka meureun naik taksi teh leuwih mahal. Padahal mun dihitung-hitung mah memang mahal. Di terminal jalma beuki corencang. Harapan Kang Amir oge beuki ngipisan. Galagat kieu mah cenah semening mencarneangan panumpang kitu. Pok meh na ngomong ka babaturanana. Din, uing marek nguring euy. Hah? Rek nguriling susugan menang panumpang di jalan. Cek Amir ka babaturanana. Anu papada supir taksi deui nu sarua keur ngetem di dinya. Awanya atuh haug. Manehna menigiak nganjigeun mitra. Tini itu nama atoh meren santena saingan jadi ngurangan. Atuh geus kitu mah ngan geuleung bae taksi ngageuleung anca meulah simpena kota Bandung dina mangsa harita. Ras ingat Kang Amir teh. Ayeuna teh malam Jumaah. Munasabah mun simpe teh. Da malam Jumaah mah ada ngelangka jalma ador-adoran. Mitra kaum dangu menang sajongjongan letah mimiti karasa asa harasem. Biasa nagih rokok. Geus sababaraha poe Kang Amir teh teu udud teh ngajadieureunan lain kusabab fatwa MUI teuing. Tapi ku pedah eueuh dana jang melina tong borojang udud
keur dahar ge diirit-irit pisan. Mitra sababaraha jalan jeung parapatan nu kaliwat ka Sampak Suwung taya jelema sapotong-potong acan. Taya nu ngulampreng aya ge andar-andar anu keur harees ngarerengkol na trotoar. Leok taksi dipengkolkeun ka katuhu ngaliwatan jalan nu caraneom geuman. Ngaliwatan jalan nu caraneom geuman. Jalan anu berasna ka rumah sakit. Ingat rumah sakit jadi ingat ka pamajikan nu keur ka kandungan. Ayeuna teh nu ka 7 bulana. Santeuna meureun 2 bulan deui kudu geus siap biaya jeung ngalahirkeunana. Ras deui Kang Amir kasih cikal nu SMP, budak geulis jeung pinter, tapi sok minder da mindeng dipanggil ku kepala sekolah alatan can ngalunasan uang bangunan. Kitu deui adina nu mindeng ngangluh masalah sepatu nu jebol, tas nu soeh teh jeung sajabana naon ku hanteu. Ras deui kasih tante nu boga kontrakan nu geus 3 bulan can kabayar. Si eta mah mun nagih teh mani angger di barungku jojorowokan lawang panto. Atuh tatangga kontrakanana teh mani ronghok ngalalanjoanan. Di jero kamar pamajikan nangan bisa ceurik paungku-ungku jeung si cikal. Jalma teh mani taya ras-rasan. Padahal usahana mah maju curus corot di ditu ti dieu nya ngarentenkeun meureun nya mitra. Nya ngarentenkeun nya ngontrakeun sakapeung mah sok hayang maledog asbak tak anu beungeut nu pasagi teh. Di mana-mana genan jalma mah aya nu alus aya nu goreng. Nah atuh mitra keur anteng umbar lamunan. Anu jorowok teh aya nu ngajorowok. Hei awas cekit. Suku Kang Amir refleks nincak pedal rem satarikna. Reg taksi teh eureun. Di hareupeun geus ngajaga jalma jangkung gede mencrong ka manehna. Ningali potonganana mah manehna teh lain jalma jore-jore. Papakeanana sing sarua kaos pantes, make jaket wol, disaletingan nu keur trendy teh. Celana jeung sapatu ge pasti mahal. Ali berlian buburicakan dina jari jina. Atrak atenjo da kasorot ku lampu mobil. Kang Amir gagancangan turun nyamperkeun ka manehna sejasa sadu. Aduh punten Pak. Abdi nuju ngalamun bete. Sareng deui Bapak nyebrang meuni gagentak kieu, omongna. Tenang. Anterkeun we kuring ka Taman Cemara nu ditungtung kota. Tembalna. Rada hemeng oge tengah peuting kitu rek ka Taman Cemara. Dalebah dinya mah taya perumahan naon nu ayangan leuweung pinus jeung Camara. Tapi teu naon cek pikir Kang Amir, nu penting manehna meunang panumpang. Mangga tuh Pak, mangga Pak. Cek Kang Amir, gancang mohon panto taksi anu tukang. Nuhun. Si panumpang lempang dadalig deugan, laju asup ka jero taksi. Geus kitu mah dius weh. Taksi teh ngadius deui. Meulah simpena peuting. Mitra di jalan katungtung kotakeun. Eta panumpang teh tekecet-kecet. Barang diintip na kaca spion jero manehna siga nu keur sare.
matana perem, lengan katuhuna diteulkeun kana dada lebah jantung. Ah, kenaon si bapak teh? Keun wae ketang. Cenah istirahat capeun meureun. Kemun geus nepirek digeuingkeun. Cek pikir Kang Amir dina mangsa harita. Hehe, naon da kuring teh sare? Cenah ngadak-ngadak mitra rada reuwas oge mireng sorana nu handaruan. Ti ayeuna ka hareup kuring geus teu butuh sare deui. Pokna bade nya kakak seuri. Jigana manehna teh boga panyakit insomnia meureun. Kitu cek pikir Kang Amir. Atawa panyakit hese sare teh ya. Kusabab tadi basa magatak si manehna teh tayona tas ubar di rumah sakit. Meureun eta oge. Kang Amir teh nembal naon-naon terus bae nyetiran mobil taksina. Mitra kaum dangu, taksi nyemprung lancar jaya taya hambatan. Kang Amir jongjon nyetiran, panumpang ge jongjon deui. Diuk nyerande na jok tukang. Serang-sang kaangse malabar sengit parfumna. Parfum mahal tang tunage. Dumadahkan Amir jadi ingat kasiani pegawai anyar bagian administrasi. Rangdang ora urang kuningan. Mun ngaliwat teh kambu parfum na angin-anginan mitra. Lain naksir. Bogos teh Sen Amir jiga cinta pertama na mangsa ke SMA. Paingan atuh sok ulat kelet wae ka Amir teh. Malah kungsi minta diantar ka lemburna sagala. Ngan Amirna tahu diri, ari Amir mah nya satatu maraban anak pamajikan ge sakitu seuseut-seutna. Mun beger deui teh kiamat kubro meureun. Mitra teu karasa mitra. Taksi geus nepi kanu dituju. Dina meteran argo kabaca angka geus 40.000 ribuan. Panumpang mukakeun kaca jendela, ada sugan tarek turun terus babayar. Ada heug teh jongjon we diuk dina tempatna, bari pok nyarita. Argona tong di pareuman. Cenah bari panuna mah anteng nyawang kata mana nu poek. Nu katempo teh ukur aja ku tetangkalan. Kang Amir teh sadar yen didinya teh mitra. Kang Amir teu sadar yen di dinya teh kuburan eta teh mitra. Pajaratan astana anu kawilang gedena. Maya hidangan nyangkeun lampu kabin. Tapi maneh narikat ngahulag si panumpang teh. Ulah diurungkeun. Kapaksa lampu teh di pareuman deui. Ku kacangan saliwat ge Kang Amir beuki sidi kana beungeutna. Umurna kira-kira 50 tahunan leuwih. Tapi katinggalina gagah keneh najan paromana alum jiga nu ngamuka sedih. Di taman ieu yo 30 tahun ka tukang kuring tepung jeung Santi yo pamajikan kuring nu kahiji. Cenah sanggeus simpera dalila. Jeung manehna kuring ngalaman rumah tangga nu tangtram pinuh kabagjaan. Nepi ka boga budak 3. Najan ramang-ramang kaciri beungeutna nu tadina alum jadi marah mae. Geus kitu mah ngan barabat we manehna teh nyaritakeun lalakon hirup rumah tanggana nu pinuh ku kabagjaan. Cenah anak-anakna nu palinter oge usahana nu beuki jugala. Salila manehna ngabamblam, Amir mah jempe we ngadedengekeun bari rusras kana nasib dirina nu jauh tanah ka langit dibanding nasib manehna. Jadi ingat deui ka pamajikan nu keur ka kandungan, ingat deui ka anak nu prihatin, ka kontrakan nu can dibayar, kana kasbon kantor nu ngagugunung, jeung sajabana deui naon ku hanteu kabutuhan.
Tapi rada kaupahan oge basa ningali meteran argo taksi nu terus nambahan. Da teu dipareman sakumaha pamenta manehna. Mitra jam 1 lebih saeutik waktu meh nitah balik deui ka kota harita teh. Hayu balik deui ka jalan Sekar Kadaton nomor 13 ya. Mangga Pak, mangga. Ka jalan jalan Sekar Kadaton nomor 13 kade. Pokna moal salah eta pasti imahna cek pikir Kang Amir. Da di dinya teh aya komplek elit di puseur kota, tempat para konglomerat jeung pajabat bumen-bumen. Geus kitu mah dius di taksi teh ngadius ninggalkeun eta kuburan. Mitra kaum dangu taksi keur mejehna mangpengan. Waktu manehna ngadak-ngadak nitah eureun. Hareupeun Blue Moon, klub malam nu kawentar khusus keur para elit jeung selebritis. Eureun. Reug mobil teh eureun. Mangga Pak, mangga. Cek Kang Amir kalayan daria. Manehna mencerong seukeut ka lebah Blue Moon nu suwung da malam Jumaah masuk tutup diskotik teh. Huntuna kakerot, kaciri carehamna meni rengkeng. Tah, di tempat laknat ieu kuring wauh ka si Catherine ieu. Awewe geulis nu hatena badis ajag si ungkluk pangeretan. Cenah pinuh kacecep bari pok deui nuluykeun caritana. Manehna nu ngancurkeun rumah tangga kuring. Tapi dalah dikumah da kuring bogoh beak hareup ka manehna teh. Pokna deui demi Amir ngan bati ngembang kadu. Bari galecok na jero hatena. Kutan geuning lalakon teh can tamat. Gerentes Amir dina jero hatena. Acan tamat. Gebeg Kang Amir teh ngagebeg. Kusabab eusi di jero hatena bet kabaca wae ku si bapa eta teh. Barabat deui meh nyaritakeun lalakon babak kadua. Kumaha ngancrudna manehna jeung si Catherine cenah. Nepi ka pamajikanna luas maehan maneh ku cara nginumpel tidur. Waktu pamajikanna sakarat di imah, maehna mah cenah keur senang-senang jeung si Catherine na kapal pesiar di Laut Bali. Ti harita cenah manehna dimusuhan ku anak-anakna. Akhirna si Catherine dikawin jadi pamajikanna. Kabeh dieukeun maehna curiga ka si Catherine. Peda si Catherine nugas jadi pamajikanna teh sok nyolowedor jeung budak ngora. Tadi barang kuring bebejar keluar Jawa. Cenahna deui. Api-api aya urusan bisnis di Makassar. Padahal mah kuring teh teu ka mana. Kuring ngintip di petasan imah na mobil sewaan. Cenah bari neruskeun deui dongengna. Kira-kira jam 8 si Gigolo teh datang oi. Sanggeus diantep kira-kira sajam kurang. Kitu kuring langsung ngagentak asup ka imah. Heh. Cenah bari nyiduh. Naon nyiduh di jero mobil? Cek Kang Amir. Tapi teu wani ari ka dalma. Meh dengan saukur galecok dina jero hatena. Kasambak di kamar maehna keur. Cenah nyiduh deui mitra. Si bapak teh nyuduh wae jero mobilnya. Kotor atuh mobil aing. Cek Kang Amir. Oh anjeun ge meureun, geus ngarti meureun keur kumaha maranehna. Geus ngarti meureun. Teu kudu dicaritakeun. Manehna eureun heula nyaritana.
Napasna reng hapranjuk. Kuring teu kawawa nahan amarah. Ih, si bapak nyiduh wae na jero mobil. Sekang Amir, kusabab eta si bapa cerot deui nyiluh na jero mobil. Kuring teh nyokot peso ti dapur. Laju dibubat babitkeun ka maranehanana. Si Nurul Tujung teh kalah ngaralawan ta. Tapi teburung akhirna mah ieu peso teh niruk jajantungna ieu. Cenah bari ngaluarkeun peso ti jero jaketna atuh lenyap. Hate Kang Amir teh ngalenyap. Basa nenjo peso nu ngagurila panjang kira-kira sajeungkal. Bayangkeun ku anjeun, peso sakieu seukeutna niruk teh jantung, ha? Bayangkeun, getih ngaburial, ngarembere ka mana-mana. Sanggeus kitu kuring lompat sakaparan-paran. Asa inget asa henteu, nepi ka papanggih jeung anjeun di harapan rumah sakit. Tapi kuring ngarasa sugema. Si Ungkluk jeung si Gigolo ayeuna tang tugas aya di hiji tempat nu pinuh ku kasedihan jeung kahinaan. Maranehna geus moal wisa ka mamana. Kang Amir ngadegdeg. Napas asa sesak. Kesang tiis kaluar sawak-awak. Teu nyangka cek pikirna, ieu panumpang teh geuning pembunuh. Tangtu polisi keur nyusud manehna ayeuna teh. Mun manehna katewak, taksina pasti beunang, cek pikirna. Oh maksud teh, mun manehna katewak kana taksi Amir, sieun teuing Amir kababawa. Kuring lain pembunuh. Cek manehna deui atuh renjag. Kang Amir teh ngarenjag deui. Kusabab eta si lalaki teh anggar wae nyaho eusi hatena. Kuring ukur hiji lalaki nu ngabela hakna. Pokna. Ya Allah, lian ti mahena teh maehan. Tapi jika nu apal wae kanu geretes hate aing. Cek geretes hate Kang Amir, bari ngadegdeg. Kuring memang bisa maca hati anjeun. Gebeg deui weh Kang Amir teh ngagebeg mitra. Geus katobak deui wae si hatena. Malah ti tadi anjeun mikiran pamajikan anjeun nu kakandungan. Mikiran anak, mikiran hutang, kabeh geus kabaca ku kuring, kabaca. Pokna satengah nyentak. Euleuh waktosna mitra. Kabujang seep cag urang tenden heula di handeuleum hieum geusan sampuraneun. Cag urang tunda di hanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun di wadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik senebaran sari tutup lawang si Gotaka. Permios.